ngahaturkeun semua pangabaktos. Diterima. Urang mah nyisiran heula. Aya naon ieu teh Gusti? Menta supaya calukan batur-batur. Oh ayeuna? Iya. Kayak maneh kunaon eta buuk nepi ka cawig-wig gitu. Rewag-rewig gitu teh. Naon geus seuri? Nembe pasea sareng pun bojo. Eta pasea teh. Pasea geunaan abdi ulah. Kunaon? Di isuk jedur nepi ka sora jadi dengan ukur nguseup jeung nguseup. Oh, da eta pagawean teh kitu unggul. Nya. Teu pirat dumeh gaduh esen sae abdi teh. Paingan. Gitu nya. Ane tunggu supaya teh Gusti ah. Calukan batur-batur sae mangga. Punten ka pagaran sok. Hei batur-batur salembur. Baraya sadesa. Famili sakompe. Kumpul. Sae nya Gusti abdi suara henteu. Oh, mana beuti sae. Ana sepede aing duh. Naon sia tepuguh. Kunaon mah kula teu akib sababna sia begitu gateuh. Hehehe. Bakating ku sono. Sono kawadi unjukan kadudungan kitu. Sae mangga aa. Sakrokeur atuh. Nyanggakeun semua pangabaktos ka unyuk aa Gusti. Iya, diterima. Aya naon ieu teh aa Gusti? Calukan batur-batur kumpul gitu. Ayeuna mangga punten ka pangkaran sok. Hei batur-batur Baraya sadaya. Ya anjing Samaruk tarik meureun. Baruga tarik sakitu ganeuan. Kara rumpul. Hei lain meni bang di pengker meni resep datang dengan kieu ih meni imut Jago badak vitamin ih tong nebihan neneng atuh ih hayang daket neneng mah tiris anjing neneng teh hayang ditangkep neneng itu. Jangan marah-marah atuh aa neneng teh setia ka aa. Amin aing mah normal sia teh. Neneng teh sayang teh sama aa. Aing mah henteu anjing. Nanti juga akan sayang sama neneng. Vitamin vitamin. Karunya menikah sangan kieu. Sia. Cubuk cabak aing. Kumaha mun aing kageunaan virus corona sia? Jangan dong, virus cinta aja sama neneng. Amit. Gus. Sakali Yo. Ngahaturkeun semua pangabaktos yo. Diterima. Aya naon gerawak cabalaka ka abdi. Yo, apa kabar teman-teman? Bahagialah selalu yo. Saha ngaranna Kang? Ima di mana? Ima nying hareup ka mana? Nah Ima
cicilanana nah caina di luar atau di jero ganeng anjing. Sia teh riweuh sia teh batu. muni kepo kana urusan pribadi batur. Bae rek kontrak rek kumaha ge. Rek kontrak ge kumaha aing sia. Rek maha dibayar ku aing. Tenang lah dibagi dua kontrakan aja neneng. Yo, jangan marah-marah. Aku mah hanya bertanya kepada anak. Aku mah hanya mengembangkan bakatku butuh karena hirup pinuh pisan kamahalan waduh aneng. Sedeh. Kawas nu kasetanan sia. Kasurupan mau tak gitu kebenaran. Kamu jangan mengganggu AA aku. Aduh, ngambek. AA aku lagi banyak kapusing. Lagi galau. Diam kamu. Nyaanya geus aja gah. Ih, ama marah-marah ka Neneng. Jadi iya boga babat. Neneng mah nyaah ka ate nyaanya. Minta-minta. Yo, guys. Bekem kejatuh mah. Ngomong sekali dibojak ku aing. Yo, marah banget. Jangan marah-marah. Jangan siap yo, siap. Santuy lu. Jangan marah-marah. Diuk. Yo, siap yo, siap. Gerak. Siap gerak. Semua pangabaktos Gusti. Eta si ngomong nepi ka. Diterima. Aya naon ieu teh? Aduh, ampun. babon pegat eta. Yo, jangan marah-marah. Jangan marah-marah kamu. Enggak saya meni. Diuk. Siap yo. Ya. Naon anjing si teh? Nah ditodongkeun ku bener. Naon sia? Aku ku sia. Aku naon? Saha nu markosa ucing aing? Ucing aing nepi ka reuneuh. Hamil. Ku sia nya? Nyaho. Aduh, aku merkosa ucing. Tidak. Yo, konflik rumah tangga yo. Kita ke mana karep wae sia? Panggil ge kakara jeung mana ucing nyaho teh mana nyaho ucing di mana sia teh? Henteu. Aduh, ai sugan teh maneh. Aing sedih ucing aing teu geblek bapa ayeuna. Keur mah yatim katul-tul diperkosa astagfirullahaladzim. Oh, nanggung jawab ucing nu. Luar biasa kasih dia aing. Pasti sedih batu. Heeh atuh sugan we tuh ucing maneh. Aya dina panang tuyungan Allah. Amin. Aduh. Pang-pangna aing rek hajat rongkah. Hajat rongkah dona. Kumaha sia we. Hajat gotong royong. Pokona saha-saha nu markosa ucing aing kapanggih. Wadih, wai. Kumaha sora bedilna kumaha eta teh? Naon? Sora bedilna kumaha? Sora wadina? Heeh. Sora bedil laun. Aisyah mah kasih lepu sora-sorangan sora bedil deh. Ari hohoak tarik. Aing mah pahlawan, aing mah tamtama. Kudu siap dina segala widang. Jiwa perang mah. Keamanan. Jiwa perang keur sumanget ongko. Pokona ngaganggu kadunungan ka ucing aing, ka anak aing, ka bapak aing. Kumaha tah? Wadih, wai. Sora bedilna kumaha sora bedilna? Wadih aing lain wadih sembarangan. Wadih cipacing. Pelor nage lonca. Menambah stamina. Kudu sadawae. Nya gelo sia mah. Disadan teh teh. Atuh sia we di badil ame menambah stamina resepna neng anjing. Geuleuh sia teh ah. Heeh. Disadan teh bedilna geus eta teh. Yo. Geuning ieu teh rumah tangga rek dibeudeul ku stamina yo. Mudah-mudahan panjang yo. Naon sia teh jauh-jauh. Ganeng sia. Kabeh ganeng.
Wajih ku aing gandeng mah anjing. Ngamun galak sia atuh panggih kakara gandeng. Paingan bok karung Nyampe mana sia gandeng. bok terang. Sia gandeng mah. Punten. Sieun gulungan umurnya. Diuk. Lan. Diuk. Syai. Jiwa tantara abdi lagi memuncak. Jiwa tantara. Lagi semangat, jangan digeru-geru. Jangan sampai menodai ketamtamaan aku. Aku stamina tinggi gara-gara minum pil KB. Nah siap itu pugu bawa ngomong sih. Gus. Siap, Gusti. Abdi bakal jempe. Siap, gerak. Hormati lawat kainung bapak, gerak. Hormat gerak. Begitu hormati lawat. Aing. Astagfirullahaladzim. Maksakeun we aing rek naik ojek. Nyusul gitu. Rek naik Grab. Nyusul mending. Ini gerak. Hayo sedeng sok sia heula. Lila deui. Rek ka mana heula? Aing rek ka WC, rek ngising aing. Mi kageleun si eta ing. Yo, kita berangkat ke negara Amata untuk menculik pamajikan Batur Aranengarana, anu ngaranna Subadra pamajikan si Arjuna. Kita harus menculik supaya berhasil. Yo, kita kerahkan sekuat tenaga. Jangan sampai kita kanyahoan ku musuh. Kalau kanyahoan ku musuh bakal cilaka. Yo, jangan sampai kanyahoan. Yo, sampai goblok sia. Panuju gitu Jangar kena hulu aing. Dikageuleun teuing sia teh. Iya boga babaturan. Sabar atuh ganeng sia. Iya mah meni marah-marah wae ka neneng teh. Neneng. Kurang kumaha neneng belana geuleuh aji kah. Neneng sia. Neng punung paduli Ieu tuh atuh meni. Neneng nyeri hate duli. Yang disebut atuh mung luwa lewe kawas awewe uu sia sia teh lalaki cing nyaho kana kodrat gondok laki gede kitu oge sia atuh mung geuleuh ka sia teh maafin nenek mung geuleuh atuh ngusasrak kitu hareudang naon jadi wae aku mencintai kamu apa adanya bagaikan bulan dan bintang yang disinari rembulan. Cium-cium aja gak jalu saya gula naon awewe mah teuing atuh da naon wae Bapak kamu tukang bengkel ya? Mitina ta. Gitu kumaha gitu. Soalnya kamu sudah menyerpis hatiku. Teueun penasaran si anjing. Bikin penasaran. Naon? Mobil apa yang bikin ngangenin? Mobil Pajero? Bukan. Mobil sedan? Bukan. Mobil naon? Mobil Ayla. Nah Ayla, I love you. Amit. Tahun ku penasaran wae si anjing itu. Penasaran wae. Naon wae si teh. Bapak kamu tukang cendol ya? Gitu kumaha? Soalnya sudah mengamnistiiskan hatiku. Anjing sudah jauh-jauh.
teu nyambung. Ning. Ada nggak balas? Apa? Apa? Aduh, apa? Ada dibalas. Karena cinta ya. Bapak Ning tahanan ya. Kau tahu? Soalnya aku ingin membunuh kamu nih. Atuan romantis ah. Lu aja ah. Nggak usah dah. Atuh maafin Neneng. Nggak, kau geluh ai geluh. Orang-orang hayang maafin lu. Nggak usah juga teh. Ke DRT duli. Ngangsang Geluhun teh si Aji. Oh, iya boga boga. Nyaho kodratna lalaki kelak awewe atuh kodrat lalaki mah. Hayang lalu. Deuh kelak kitu. Apaan pika geuleuh jelema kitu teh. Heeh. Ayo urang init batur. Hege. Aduh. Mulurang bahek beunta di lempang ratu. Ulah tunggu di parut cetak. Kunaon ieu lempang teh deg-degan kieu? Sempoyongan. Gitu. Sempoyokan kieu. Koyongan. Sempoyongan. Sempoyok. Alah. Halo sahabat hijrah. Hijrah lebah mana sia teh? Ai maneh di mana? Aya naon ieu teh? Batu rapat eueuh sia teh? Alah sorry bos sampura euy. Nah di mana? Itu di pojok bos. Keur naon? Biasa we bos ngahaneutan bos. Ngahaneutan? Si Duru. Anjir tahun 2020 aya keneh bahasa si Duru. Tegaul bos. Apaan tuh si Duru? Si Duru teh meuleum sulu, diriung-riung. Nahawu. Tegaul bos. Aya ceuk maneh ngahaneutan teh naon? Ngahaneutan teh naon? Atuh, drink dong. Minum bos. Ada. Sia teh mabok. Ya, bro, kade sia. Goreng patut kasebutna sia make jeung nyenyekek botol hareupeun umum jahat. Nyontoan teu hade ka batur sia. Ngaruksak generasi pemuda. Na teu nyaho aing jeger desa Cinanyung. Gelo. Terus lamun aing lamun maneh jeger Cinanyung aing kudu bilang uwow gitu. Orai kawat macok nu gelo bos. Naon sowat gitu loh. Najan si bos jangkung gede moal ditarajian ku hamba bos. Cicing lah kumaha abdi hirup-hirup abdi uruskeun mah urusan pribadi tong uruskeun diri abdi bos. Lain masalah kitu sia teh. Naon? Yeuh dengekeun ku maneh. Aing ngarangan mabok ku nagara dilarang ku agama diharamkeun. Deur nyekek botol kitu. Doraka camplak. Diri sorangan jadi ruksak. Awak katelang syara ngaran lembur jadi goreng. Cember atuh. Ngageringan awak sorangan. Dengekeun sadul. Susah denge-denge. Leheung keneh abdi bos. Leheung kumaha? Leheung keneh abdi mabok puguh cukang lantaran anak kulantaran minuman keras. Leheung aing mah ukur pribadi ruksak teh. Tapi aya anu leuwih tibatan aing bos. Naon anu mabok tanpa minuman. Nah ayanya aya naon mabok jabatan, mabok kapangkatan, mabok kadudukan. Teu saeutik ayeuna jelema anu mabok kapangkatan kadudukan rahayat jadi korban dengekeun ku sia bos. Anjir. Tong dikeprokan lah da lain japati aing malah. Eta teh ngadukung beleguk. Teu butuh dukungan bos lamun saweran butuh bos aing. Oke di Bapak Haji Edi, di Bapak Hajat gampang ke di Bapak Dede Ukay, Ibu Yani. Gitu bos. Moal karas kalam sawer-sawer. Tong dikitu-kitu kege ngartieun Bapak Hajat oge. Nya. Gitu bos. Heeh salah kitu teh. Moal karasa ku obos ka peureuh aing bos. Ya dangukeun ku obosnya setiap aya haseup tangtu aya
bener teh seuneu bos bae batur nyaho aya bos cicing wae heuh seuneu nyaho oge Seuneu lain udud. aya cukang lantaranana bos kekieuan teh da urang mah kakara ayeuna nyekek botol bos baheula mah aing mah kieu salat lain kudreum leuwih parah sia mah heuh sakieu mah leuheung bos ari kitu kunaon nyeri hate bos nyeri hate nah putus jeung kabogoh bos putus kabogoh nepi ka mabok teu pira sia teh nah anu nyawer mana alah aduh teu dikangkalungkeun aduh naon di saya Cacak mabok di Cacak mabok di bapak hajat Tuh kening. alah jajak kalau hatur aduh beres jis tuh ah bari mabok anu nyawer anjing teh nyaho kieu mah mabok aing kabetaeun ja dengale aing jadi Miss Universe deuleu teh loba gitu bos nuhun bapak hajat teh alah nu bapak dede nuhun bapak dede cing kagentosan anu langkung-langkung panjang yuswa ageng milikna nya sehat ridho pak dede tambihan deui atuh ridho mah sia mah dipentah hate minta jantung sia mah teuing dibere hate minta gitu bos marokana kumaha aduh aing rada haneut aya mos lah ngeunahnya ka di kangkalungan ku duit haneut bos Mau duit asak eta. Heuh pirage putus make jeung mabok piranya heuh aduh eta meuni enteng nyarios si Encep pira pajargeun da cenah lamun ngudag karena pira tong boroning putus cinta kamari di Jatinangor aya nini nepi ka kageleng ku treuk teu pira teu lurat leret bos pira tah bos rek kitu wae herop ku pira doden wae anjing Di botol. lain masalah kitu sia mabok pikageuleun kakor kitu teh sapi oji kasar deui tong kasar anjing sia teh dangukeun ku si bos naon matak aing galau heuh 5 tahun bobogohan bos tuluy ti poe Senin nepi ka poe Jumaah dianteur gawe ka Kahatek Sabtu Minggu diapelan ka imahna bari mawa martabak jang pimitohaeun bos kalau mitoha 5 tahun lilana bos bayangkeun eueuh waktu nu teu kaliwat 5 tahun anjing jatna tong gogok sia teh oh sorry bos santai malum aing mabok bos sia teh meuni diumbar teh gugagogok teh sia diumbar deui apan aing mah mabok bos wajar apan mabok bos heuh tuluy kumaha 5 tahun bobogohan nganteur unggah poe waktu nu teu kaliwat minggu kamari nempo ulin ka imana ditempo di hareupeun imana aya janur kuning melengkung bos dikawin tatangga bos perih bos perih bejat hati aing khawatir sakieu mah leuheung bos kieu mah nah untung hati ini buatan Allah bos lamun mun buatan Cina geus bajret bos nya bos heueuh nyaho aing oge lamun maneh galau kitu kulantaran kitu heuh cing jadi kauntungan cing jadi hikmah keur maneh naon hikmahna naon meureun mana kitu oge lain jodoh maneh mata kitu oge awewena teu bener mun dikawin matak pinyerieun sanajan maneh bogoh oge aya matak pinyerieun da moal geunah kana rumah tanggana leuheung ayeuna can katalian ku rumah tangga kumaha lamun misalkan maneh geus boga budak tuluy pabajikan maneh teh nyeleweng bager deui pan leuwih nyeri mending ditembongkeun teh ayeuna keneh sanajan perih tapi eta perih teh sing jadi ubar setiap ubar teh pahit ngan eta pahit teh bakal jadi amis ka hareupna eta ulah kitu sia teh Nya be.
kalakah molor si Aji. Weh, aduh, atas bos dakwahna bos. Coba si eta. Mal didenge kudu frustasi moal. Kusoman mah kadege. Tong dakwah hareupeun abdi lah. Nah, tong boroning pangkat si Obos. Kitu Mamah Dedeh tra didenge ku aing. Mamah Dedeh dai anu terkenal. Nah, geula aing mah. Geuleuh kumaha teu konsekuen kana dakwahna. Nah, ngadenge aing dina dakwahna, mari kita Jumatan, mari kita sholat Jumat. Aing manehna tara sholat Jumat, bos. Apaan awewe? Teu bisa. Abong nu mabok, abong nu gelo sia. Geus pokona mah kumaha lah bos lah. Heeh. Aduh, kalau neuneuh duit bos bisi sawek bos. Lang nitip lang. Teu dicokot deui lang. Cilaka dapat. Awas dipaok dalang goblok sia. Doraka sia. Maing we. Maniana sakitu mending dikabikeun. Minum heula bos. Pokoknya. Naon eta teh minuman teh? Ieu non Amer. Naon Amer? Anggur merah lain bos. Arak telepel bos. Intisari. Naon intisari? Topi miring. Murahan bos. Cipas. Wah mahal teuing bos. Vodka. Jack Daniel. Teu kahontal bos, mending keneh ngontrak aing memayar kontrakan bos. Vodka. Naon atuh? Iya, vodka. Teu nyaho bos, vodka mah mun podol mah nyaho bos. Si jurig. Bong nu mabok sia mah. Naon atuh? Iya, Nutrisari bos. Rek mabok kumaha? Nutrisari, piraku mabok ku Nutrisari. Nutrisari nama biasa bos, oplosanana nu luar biasa. Dioplos ku naon? Oplos jeung cikiih nini bos. Pahang demi Allah. Gitu bos lah. Nyanggeus atuh. Minum heula bos sok atuh. Buka heula ku encep ya bos. Encep. Tinggal bos ngabodah kieu bos. Mana eueuh oge? Caritana atuh maneh teh bos. Dukung aing. Po hampura. Di bata ku aing. Di botol bos. Cing balik atuh mana di balik bos atuh lah. Dukung aing bos. Anjir we tuh dengan ngabodah kitu. Mana bos? Mabok anjir. Kada saya teh mabok wae teh goblok hirup teh. Apaan sia nu mabok teh neuleukeun ka aing? Abang geus kitu tuh. Halo everybody. Selamat malam. Malam juga nenek. Selamat bertemu dengan saya. Saha teh eta? Nama saya? Iya. Sabrina. Sabrina paingan cantik jelita atuh. Iya dong. Eta rambutan kagaling muntah. Kalau malam Sabrina. Kalau siang siapa? Kalau siang saya Pudin. Dua rombongan jis. Gak apa-apa. Udah jadi passion hidup. Iya bener kata. Aku masih single loh. Single aku juga sama masih single. Single? Iya. Bagus. Iya. Kalau pengen WA aku atau pengen kenalan sama aku tinggal telepon aja. Berapa nomor HP-nya? Nomor HP aku? Iya. 082 785 ya, hiji kutiluan. Nah aku tiluan. Ame seubeuh jurig sia teh. Eta sok ngomongan Iya. Modar maneh ka kaca baju. Wah. Ya. Alah. Alah. Aya bejana mah. Di kumaha? Di Tajong Angen. Paingan atuh Alah meuni nyelekeun angen yang utah. Nyelek matu. Alah yang utah ngalah. Alah. Buah nyiram oman. Alah buah nyiram aing aduh. Nyiram tuh. Buah hamil. Alah.
Naon eta? Gusti nu agung meh kaluar deui. Bekaling sabaraha? Mangkaning meuli teh 5 jutaan. Nah geus saeutik 5 jutaan teh. Pan meuli jeung gorobagna. Gusti nu agung Rek dikumahakeun eta teh? Hakan deui lebar. Geuleuhnya. Rujit. Rek atuh geuleuh mau bagi-bagi tak ka sadaya ta. Nya mangga nyangakeun ke sadayana ta. Saya teu keuning cokot tak kebenan ta. Singong mere. Lah sakedik di mangga nyangakeun tah. Jadi pandangan mangga dah. Modin. Walau. Hayang utah. Hayang sawera. Nyungkeun ka bapak hajat atuh. Nyawa ka bogoleh. Alah. Aya pocong mumun ka dieu. Tampiling sia ku aing sia. Percis kene sia jeung aing mah. Alah. Ya mun kuat si Yurik. Kuat geus kitu mah tenggelam. Teu sangka sia. Waduh, mulai kuat-kuat teuing sia. Tinggal gatuh. Make naon kuat-kuat teuing? Lintah Papua. Alah, tinggang ku batu sia ku aing. Aduh, anjir. Naon teh hujan? Hujan di mana? Halodo da. Aduh, si Yurik utah. Palingan aya hujan Hasyim Yurik sia. Asuhan aing hujan kamari si teh. Kurang ajar sek abon mangap. Lu. Naon anjing kurang mah. Modar sia. Naon? Kuatir. Ka dieu geura. Gugupay tuh oman tuh. Kos ka bogohna gugupay. Naon? Ka dieu sia kedap abdi bade ngaharewos. Mung ka dieu. Naon? Uing rek maot. Jor. Jing. Ngan ulah jalan Cileunyi keur macet. Ulah. Ka Cibiru jalanna. Siap. Di mana uing maot pangbejakeun ka pamajikan uing naon omat imah nu di komplek tong dijual nah heudang ngontrak di dinya na oge heueuh atuh Jurik aing ngontrak mah nu imah sorangan nu batur heuda pun bojo mah kitu galak ngajual nya kamari abdi dijual ku manehna hanya kada kitu payonya nepi ka botak ge payo we didudutan ku batur. Juri kemana we karab si eta. Kitu Gering kalau ka sadayana punten. Sing kieu akang. Tebak dulu ah.
tawala. Trompet ngelewe dulu. Beak napas itu mah teh. Ongkoh ngajak demo tapi gening. Napasnya goreng itu. Wah, bengek jadi tingali. Kati Isan. Yuh, euy. Kumaha kuring gerakan alus? Gerakan mah alus. Aya nu goreng naon? Akhlak sia mah. Itu karena pribadi. Lain jauh keneh urang lumampat teh kakak kieu wae lain ngahibur tuh. Lain kurang naon teu puguh rasa ti kunaon leu. Beda rasaan. Eta meureun kapanggih puak-paok kana ceng-celengan tetangga. Wah, eta mah tahun kamari si eta tuh. Padahal teh 3 poe yang dibui. Kitu baheula teh meuni kakalakuan kitu da rumah cewek aing deket poek. Kapoekan baheula. Ayeuna mah moal aing mah make jeung puak-paok. Paling nginjem hungkul. Ait. Ait. Ya. Geus teu pangaruh kan tuh. Aik tuh sora jadi balik. Aing mah teu kaur senang. teu kaur senang aing. Cilaka kan. Kapanggih tuh. Kadi sagelo. Kan. Deuleu nu aing bareuh. Ada sunat we gan atuh. Pot lan. Hampura pot sami-sami gan abdi ge hapuntennya urang pada ngariung di depot sae kan mangga kan jang alhamdulillah salamet sadayana leueuh kapitna dewek teh untung we dikersakeun juga Arjuna tiasa ngahapunten kana kalepatan abdi mudah-mudahan dina kayaan kieu teh sing jadi hikmahna keur salarea nya amin hapunten ti akang saparakan cartin kungsi negeri harja tilu putra bobo sapa non carang sapakan salamet nu nongton salamet audi tongton sakali salamet tetap salamet ieu lalampahan cepot jadi raja urang cekapkeun duwi ka dieu urang pungkas ku kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka cak kanca rengse hanca garap kidalang goding bedar lalakon cepot ngadeg raja pamugi non rupiah nu dipintonkeun kalain nu disanggakeun tongtonan sing jantan tungtunan nungtun kana kasayan pamugas ti kidalang kali rombongan hatur nuhun kalayan wilujeng mulih ka rorompok pimpinan sawang-sawangan cak billahi taufik wal hidayah wal barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun.